Wak, apa tuh pangkal gede anu di kebun bebek? Apa? Naon kitu aya jerigan deui? Ih lain, eta teh Wak di tukangan tangkal teh nya aya sumber air leutik tapi caina teh eureung-eureung ngocor. Ah piraku, mana usah ngawadul. Ih serius Wak, eta nya lamun urang bisa ngelolana bisa dijual ka pabrik cai Wak lumayan. Duitna teh bisa meuli sawah, umroh, meuli mobil, ah pokona mah bebe teh bakal beunghar ngadadak. Bener ieu teh. Teu percaya? Hayu ayeuna urang kitu. Ka kebon? Teu percaya mah? Yuk ku bebe dibuktikeun. Hayu lah. Bener. Hayu. Teu hayu, tapi bebe rek nyokot heula bedog. Jang naon? Nya bisi we aya alaeun kan gampang meureun tinggal nibas. Ari kitu mah tuh gua garek Ayo mawa. buru, buru. Be hayu. Heula. Naon? Ari eta duit eti jeung entin rek ka mana? Ih, pan hayang nyaho sumber air teh anu di ditu. Astagfirullahaladzim. Ari sia naon kalakuan teh? Ngabohongan wae kolot. Terus aing rek percaya kumaha di pagawean ngabohongan wae mah. Hayo we ngan pagawean teh ngagawean emang teu bosen.